Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun wasta simkuring Aib Saiful Billah di kelas 12 MIPA 5. Dina danget ayeuna simkuring bade mitonkeun drama monolog anu judulna Cicing di Imah. Dina waktos ayeuna aya hiji panyakit viral anu bahaya pisan. Seueur anu parantos janten korbanna. Naon anu kedah kuring dilakukeun teh? Naha urang teh kudu cicing wae? Henteu. Urang kudu sasarengan turut kana parentah anu geus diparentahkeun. Punten, tong dianggap remeh. Kusabab ieu moal aya tutuna upami teu dimimitian ti kasadaran urang sorangan. Hayu urang sasarengan ngalawan virus corona supados dunia ieu tiasa ulah sapertos kaayaan urang. Upami anjeun hoyong virus ieu leungit di dunya ieu, hayu urang sasarengan nurut kana parentah anu geus aya, ngajaga jarak, nganggo masker upami bade kaluar, tong ruang riung tepuluh, sareng upami tiasa cicing di bumi. Hayu urang sasarengan bantu tenaga medis sareng pamarentah anu nuju berjuang ngalawan virus corona. Anu bercicing di imah sadayana bakal beres. Naha ari anjeun teu sedih? Seueur tempat ibadah anu kosong. Kusabab kedah nurut kana parentah anu tos diparentahkeun. Urang teh teu tiasa capek wae. Urang tetep kudu berjuang ngalawan virus corona. Supados dunia ieu tiasa pulih sapertos kaayaan urang. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.